dan rakyat tetep makmur. Kadi ulah Degelis pujaan engkang, degelis engkang hoyong tepang, upami degelis nuju lockdown. Hei hei langkung sae urang ngawangkong, ya langkung sae urang ngawangkong di acara Bangkong Baris Ngawangkong. Leres pisan bari sudah salambunya narasumber urang anu baris ngawangkong nyaeta Degelis. Tah masih patuh ulah ngaber jalma teu kenging pajejel. Saha atuh narasumber si horeng teh Mama Angel ya. Mama Angel teh mangrupikeun pupuhu ti grup fenomenal Degelis anu tos ngaramekeun jagat hiburan di Tatar Sunda. Tah langsung we Mama Angel kana patarosan nu kahiji iraha Degelis teh ngadegna, nu kadua saha wae personilna, nu katilu ari visi misi Degelis teh naon bae, nu kaopat tangtos aya kegiatan, tah kegiatanna teh naon bae gitu. Upami aya kegiatan pasti aya prestasi, prestasina naon wae, boh di bidang seni tari, seni nu sanesna munya anu kagene patarosanana tangtos salaku grup Degelis ngagaduhan sinergitas kolaborasi tah sareng saha wae margi ngamumule seni mah teu tiasa kunyalira kedah sauyunan sabilulungan. Tah nu katujuh manawi aya channel YouTube-na supados upami fans Degelis hoyong ningal sono kangen ka Degelis tinggal sumping wae ka YouTube-na. Mangga Degelis Mama Angel diantos waleranananya masih di acara Bangkong Baris Ngawangkong sesi hiji sareng Mama Angel. Hore! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkong Baris Ngawangkong. Satacana simkuring bareng haturkeun kanggo Abah hatur nuhun. Tos maparing pribados patarosan pangitan perkawis Degelis KLADB. Pribados mah Angel teh nyepangkeun perwakilan di Degelis. Bari ngawalar anu di perkawis patarosan anu pertama iraha Degelis ngadegna nyaeta kaping 23 Maret tahun 2018 sampai satahun kapengker panginten. Terus anu kadua saha wae personilna panginten dia salah sawiasna abdi pribados mah Angel teh ya. Terus anu kadua aya Teteh Bonse, nu katilu aya Batos si Ratu TikTok. Terus aya Jen Salimar sami si Ratu TikTok oge. Terus aya TL Teteh Lembang Atanapi Diki. Terus aya Denok oge si Dede Denok, si Semok si Montok. Terus aya hiji deui si Bungsu. Si Bungsu si penuh halu eta si Teteh Ikibana. Terus patarosan anu katilu nyaeta aya Pisi sareng misi satajan panginten dinu pisina pribados gaduh sareng reng-rengan gaduh pisi dinu silih asah, silih asih, silih asuh sareng sauyunan dina mempertahankan stabilitas sebagai ambu simel di Bandung supados janten cermin atanapi janten contoh baik kanggo simel-simel nu sanes oge. Terus dinu misina panginten
aya mempererat dan memperkuat para ambu simel supados langkung majeng langkung nanjer sareng teu dipandang sebelah mata di masyarakat. Satacana pangitan bade nadapunten bilih cariosanana makanan campur-campur antawis bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Terus di nu pertarosan kaopat aya pertarosan dinu kagiatan di antawisna mangrupi naon wae. Kagiatanana nyaeta panginten upami kanggo kagiatan minggonan di anggota Degelis biasana aya latihan, terus aya ngumpul-ngumpul, aya ngobrol-ngobrol, tuker pikiran, terus tapi sisirna masih ngagibah keun sanes. Tapi ngagibah oge da ngagibah anu sae panginten supados saya rencana kami kapain oge kanggo Degelis kanggo ngumpul-ngumpul kegiatan salian ti eta panginten aya oge ngisi-ngisi acara sapertos di acara wedding atau event atau ulang tahun sajabina oge. Terus dina patarosan anu katilu anu kalima perkawis prestasi kanggo Degelis naon wae panginten. Insyaallah kanggo salami ieu Degelis terus ngiring aub berkarya dalam rangka gelar karya komunitas Lengser Ambu se-Jawa Barat 2019 sasih Maret tahun kamari. Anu kaduana panginten kantos janten contoh di workshop kanggo ambu simel terbaik oge. Terus aya panginten masing-masing di anggota kagungan prestasi sesuai sareng keahlianna masing-masing sapertos MC. Terus sajabina aya di makeup artis oge, aya artis, terus aya panginten di komedian oge panginten. Terus kantos ngisi acara oge mewakili ambu simel di program acara kepamarentahan panginten kantos. Terus anu kagenep kantos kolaborasi sareng saha wae panginten. Pami kolaborasi seseueurna sareng kantos sareng Rengka, terus sareng GSA Galaxy Nong Nong Art anu di bawah pimpinan Kang Yayan, si Kang Yayan SLT pamilandianti urang kali Degelis mah. Terus sareng kolaborasi sareng seniman seniwati Kota Bandung janten. Terus sareng kolaborasi sareng Kang Deden DR sareng penyanyi pop Sunda di Bandung oge sami. Patarosan anu terakhir anu pamungkas nyata anu ketujuh panginten perkawis channel Degelis. Mami channel Degelis kaleresan nembe aya di Instagram kanggo ngefans sareng wargi-wargi bade ninggal kegiatan Degelis bilih hoyong langkung terang panginten tiasa di follow wae di IG-na nya tadi Degelis KLAJB panginten di season kahiji dicekap itu pribadi Tima Angel perwakilan ti Degelis KLAJB. Oke, kita ketemu lagi di Bangkong Baris Ngawangkong di season kedua. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris Ngawangkong mangrupikeun abukah ti tim kreatif KLAJB komunitas Lengser Ambu Jawa Barat sareng tim kreatif. Nah tah urang masih sesarangan sareng narasumber urang Mama Angel urang teraskeun patarosan sesi nu kadua ieu nyaeta Mama Angel Degelis teh multi talented tiasa rampak gendang rampak jaipong aya oge personil teh anu sok janten master of ceremony alias MC nya oge teu kirang seueur personil teh anu tiasa make up artis vokalis oge aya nu aktris. Margi kan kamari KLAJB ngadamel trailer film aya salah sarios personil Degelis anu ngiringan main film oge anu panghebring-hebringna Degelis mah sadayana oge humorista.
ningali karena kamotekaran anu multi talented eta para personilna kantos aya oge anu kedah babarengan dina hiji garapan oge aya anu mancen tugas sewang-sewangan ku kituna cik atuh kumaha ngatur waktosna dina latihan ya. Anu kadua atuh kumaha sih tanggapan masyarakat teh kana non rupi garapan degelis patarosan nu katilu degelis mah sanes gelis wae rupana tapi oge gelis manahna oge tah kukituna naon atuh resepna sangkan tetep akur sareng sauyunan gitu nya ya. Anu kaopat tangtos dina garapan sok aya hal-hal anu aheng anu lucu eta mangga Mama Angel urang sharing we naon pengalaman lucuna gitu nya. Anu kalima karya degelis salajengna teh naon hore ayeuna patarosan pamungkas Mama Angel dina wabah corona ieu masyarakat fansnya degelis kangen sono kana karya-karyana begituna panutup dina baris ngawangkong ieu tangtos hayong ningal kamotekaran degelis tapi diwakilan ku Mama Angel nya boh bade jaipongan tapi kahayong simkuring mah nyanyikeun lagu tentang corona atanapi main TikTok ya. Diantos Mama Angel dugikeun ka dieu sesi nu kadua sekaligus panutup di acara Bangkong Baris Ngawangkong. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkong Baris Ngawangkong masih di sarengan ku pribados Ma Angel di perwakilan di Gelis di season kedua di nu patarosan ti Abah anu kamari. Patarosan anu kahiji nyata di Gelis kumaha carana ngatur waktos sareng urang kaling sanes. Alhamdulillah Abah kanggo waktos manginten kita sering berkomunikasi terus janten kami aya waktu luang tiasa ngumpul-ngumpul terus janten kami dinu boring-boring atau napi sesak koma ayeuna nuju lockdown panginten janten sering ngobrol dinu lewat WA WhatsApp panginten dinu WhatsApp sering dinu grupna sering ngobrol-ngobrol oge sering sharing oge dinu grup sering telepon-teleponan sareng urang kali atau napi reguler oge japri panginten. Terus anu kadua patarosanana kumaha tanggapan masyarakat kanggo degelis. Kanggo salami ieu alhamdulillah panginten dinu garapan degelis karena selalu positif, selalu menampilkan mempersembahkan yang baik juga masih dalam batas wajar oge panginten janten tidak keluar dari jalur ras sopan utami nama sareng panginten dinu tatanan sareng dinu tatanan ti rambut acuk dugikeun ka sinjang sapangadeg. Alhamdulillah salami ieu tanggapan ti masyarakat selalu mengacungkan jempol. Alhamdulillah. Kanggo patarosan anu katilu degelis kanggo dinu sae manahna panginten dinu tidak humor selain dinu humoris suruh selain dinu garilis terus dinu saya dinu manahna oge garilis dinu manahna saurna alhamdulillah pangintennya dina tamada wini ka masyarakat panginten anu nganilaina ka degelis masing-masing supados tiasa laku sareng sauyunan panginten kita sering komunikasi utami nama terus anu kadua saling menghargai satu sama lain kesibukannya masing-masing da tiasa difokuskeun panginten anjeun oge gaduh kesibukan gaduh pada malana masing-masing oge utami nama panginten kita mah selalu nomor satu untuk mengambil keputusan yang baik buat kita semua
khususnya buat The Gelis, dan karena mungkin dari The Gelis kita menjual dari karya buat masyarakat juga. Terus anu kaopat garapan anu lucu panginten anu aheng-aheng anu kantos kajantenan. Aya salah sawiyosa kajantenan nyaeta dinu kajantenan waktu ngisi acara di acara nikahan panginten kumargi dinu kostum aksesoris sami janten aya salah sawiosna anggota The Gelis anu paliron dinu sapatu eta mah fatal pisan panginten da benten kedahna nganggo anjeunna nganggo opa nomor 40 langkung ieu dianggo 38 tapi anjeunna teu ngaraos kaalitan eta nu paling fatal aya salah sawiosna. Terus panginten dinu nganggo aksesoris aya nu kakantun aya salah sawiyosa teh nganggo sapertos kembang babadotan eta oge lucu sih nanging teh katawis pisan. Terus anu pataros anu kalima perkawis garapan selanjutnya panginten perkawis garapan selanjutnya insyaallah The Gelis bakal aya garapan terbaru kanggo kanggo fans beratna The Gelis terus kanggo masyarakat oge panginten insyaallah bade disarengan ku seniman seniwati kota Bandung kanggo kapayuna nyungkeun piduan oge kanggo masyarakat mudah-mudahan The Gelis langkung lanjir langkung sukses salas. Kanggo anu kagenep panginten di pribados aya oke surprise eta mah pokona mah kanggo masyarakat kanggo fans beratna The Gelis. Atur nuhun kanggo Abah sareng kanggo Kang Yayan sareng Kang Abeb khususnya kanggo komunitas Lengser Ambu se-Jawa Barat langkung sukses langkung nanjir langkung sagala-galana utamina langkung sarehat KLAJB sauyuna. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.